Sang Hyang Watipati kaget kan ningali ieu kasaktianana Pati Sang Hyang Jagat Rasa. Ijar meneng Gusti Petengati. Aduh adik. Ijar meneng Gusti Petengati nira. Atenera lirik kalimputan Mega Putara aworoan Mega Putih wala salin parantos kieu nyangakeun bobot pangayon timangan traju abot enteng Elisir Pangersa. Satria Jagat Rasa kaladun kaula dina lebah dieu kaula percaya kana ilmu anu diagem ku anjeun. Leres kaula nun yakin satiap-tiap manusia geus saciduh metu sakecap nyata eta manusia teh geus marifat. Nyaeta geus apal kanu kagungan urang sadaya. Oh nya memang dah kedah dikaanyahokeun atuh ti ayeuna. Kakang Panjindrada Pangersa cikan uji ieu manusia. Mangga Pak. Punten Pangersa coba. Ulah kaget. Satria Jagat Rasa. Sabab beuki dieu beuki katempo ilmu anu diagem ku anjeun. Wah sabata-bata anjeun sacidu batu sakecap nyata lamun teu sakti mandraguna weruh sadurung winara. Aula dina waktu ayeuna bakal nakon ka Andika. Ciri-ciri anjeun geus apal kana kagungan urang sadaya. Atuh cenah lamun sarua ilmu jeung kaula dina waktu ayeuna atuh ayeuna mah urang babarengan wae kirup di alam dunya. Sinatia. Oh, saya. Aya tanyakeun kaula. Naroskeun naon? Kahiji anu ditanyakeun ku kaula. Ari anjeun salaku naon di alam dunia? Kaula teh manusia. Leres kaula nun. Tarina lebah dieu. Satiap-tiap aya barang aya nu boga. Teu pinodama saha aya nu boga urang sadaya. Bumi, langit, sawarga, katut neraka jeung pangeusina aya nu boga. Oh nya memang aya nu kagungan. Aya nu boga. Leres. Saha? Nyaeta nu kagungan bumi langit sawarga katut neraka teh nyaeta pangeran. Nya Allah disebutna. Allah disebatna nya naon ari Allah? Hah? Oh kitu. Ari Allah teh sabenerna mah kakasih. Kakasih nya ari kakasih teh ngaran saha teh Allah? Nyaeta kakasih nu kagungan bumi langit sawarga neraka katut pangeusina. Saha? Nyaeta dat ilahi robi. Saha ari dat ilahi robi teh? Nyaeta dat mutlak. Saha ari dat mutlak teh? Nyaeta dat laisa kamislihi sayun. Moal aya hiji perkara anu bakal bisa nyontohan ka mantenna saperkara oge. Ku saha pangi? Ku urang ku manusia, lamun manusia geus kumaha? Lamun manusia geus apa kadirina. Sabab margi aya dalilna. Kumaha? Mun manusia geus nyaho kadirina pasti bakal nyaho ka Gustina. Lamun manusia geus nyaho ka Gustina eta manusia bakal boga rasa bodoh hirupna. Bodoh teu bisa maca lain, bodoh teu bisa nulis sanes. Tapi bodohna teh teu umaku, teu umaing, teu jumago, teu boga rasa ieu aing uyah kidul, teu boga rasa ieu aing panggagahna.
salilana sumerah jeung pasrah karo kagungan daek samledok kumaha Kakang Panji tepat ngajawabna ieu jelema bener satria jagat rasa kaula nun kula teu sangka andika nanging sawangsuna ti kaula ayeuna naon bare tumaros ka salira kaula saja sumujud kaula saja taluk kaula moal kumawani ka salira nya kaula bade nyangakeun diri kaula sorangan bujeng hingga kapulut margaring tanaga larapati kasangakeun ka salira asa pamenakeun heula pertarosan kaula kumaha dik sing Kakang Panji jawab sae naon anu bakal tanyakeun ku anika saperkawis naon ari asalna manusia naon asalna manusia nya kadua di mana asalna manusia teh tayeuna manusia teh keur aya di mana tah engkena dek ka mana ngan sakitu aya keneh naon kaula teh meunang katerangan kumaha dina katerangan teh anu eta katerangan teh kieu unggulna ila haka bila hakin ila hakin bila haka nya naon eta hartosna jeung kumaha teh supaya karasa ku kaula aduh Kakang Panji kumaha nyangakeun deui sajabati eta naon di manusia teh seueur pisan upama dibagi-bagi upama dirasa-rasa mah kurang loba naon nyaeta nafsu oh nya karaos nya aya anu disebat amarah loamah sawiyah mulhamah mutmainah rodiyah mardiyah jeung kamilah nya ta eta anu 8 bete kumaha watek-watekna teh supados dibuktikeun ku salira aduh adik Kakang Panji ijar meneng Gusti petengat inira lawan ujar meneng Gusti petengat inira lirik kalimpudan mega bodara urlan mega putih siwala salin sumalda ya lawan satria kula satria kaula nun kula dina sandi paralun malum kasuhun ninggalih nu di pamrih kapuntenna anu ditengah kaula bade serah bongkokan ka salira manganyangakeun kaula nun diri bade dikumaha kaula beung tangarteukeun suku genteng blokeun kaula teh teu bisa ngajawab kana pertanyaan andika hal eta pangresaan di guru nyangakeun ka salira dina waktu Kakang Panji rada kaula balik ke kaula teh era kumaha dik kaula teh balik ke era mangga urang mulih we atuh ayeuna mah hal eta goreng patut kaula kudu mulang ka sawarga Maniloka geuning kaula teh masih keneh aya di sahanapeun batur ilmu loba keneh kakuranganana upami diudag kainya mah da pangresanya kitu manusia teh teu cicing dina hiji martabat kalayan upama diudag ku kanyataan mah sumuhun naon
ya aya katerangan saur empu kecapu jangga anu parantos natrat kumaha Kakang Panji sudagar teu wareg dunya ngapoe neangan usaha anu leuwih muceki jeung tibatan anu diusahakeun sapopoena panita teu wareg ilmu ngapoe muka kitab ciri-ciri masih keneh kurang ku ilmuna timalan kaulanu tadi narasan dia mangga urang mulih ayeuna mah moal bisa kaula mari kulun kumawula we di dieu sahinga can tamat eta ilmu anu dicaritakeun bi kaula teh moal kamulang braweh wakil we ka anjeun di sawarga Maniloka mah Kakang Panji amu satria kaula pangarsa kaula anguran anu kudu taluk ka salira saumur dumelah kaula teh neme pisan nguping eta pertarosan anu sarupi kitu jadi kaula teh bujing hingga kanyaring tingimpi-ngimpi acan kitu satria oh nya jadi teh uninga kana pertarosan kaula anu neme kaula teh teu apa sama sakali atuh wawanianan anjeun jadi pamimpin kaula masa dina katerangan dina undang-undang dewa kumaha yen ngajadikeun pamimpin teh kudu anu berwibawa kudu berkomara anu bisa ngapung anu bisa napak sancang anu bisa nerus bumi kaula mangapung mangeus bisa sanes ngapung awang-awang urang kakalayangan di awang-awang lain ngapung jika manuk atuh kikituan manaon nek kanon pelesir di luhur nah nganu harti kumaha ya jadi pamimpin teh nyaeta kudu bisa ngapung teh urang teh kudu ngabogaan cita-cita anu leuwih luhur kudu bisa nyawang kana kahayang rakyat kudu bisa nempo kumaha rakyat teh ayeuna naon kahayangna ari kudu bisa nerus bumi ari urang kudu bisa nerus bumi teh nganu ngarti urang teh nyaeta kudu bisa neuleuman kana kahayang rakyat ai napak sancang teh lain anu harti urang kudu bisa lempang di luhur sai tapi napak sancang teh anu harti nyaeta napak sancang teh urang teh kudu bisa napak bisa kabeh golongan jadi eueuh hukum pamilih sistem lamun jadi pamimpin terus tepino kaulan satria anak itu mah meureun anjeun jadi pamimpin di sawarga teh ngan ukur hayang buncir leuit gede beuteung paribasana ku hakaneun buncir leuit loba duit lain keur kapentingan umum atuh lamun kitu mah tapi lamun naon keur kapentingan sorangan salila anak urang jadi pamimpin teh lain keur kapentingan umum tapi keur kapentingan pribadi kunaon aya umum diantep lamun urang nya jadi pamimpin sik atuh kapentingan umum heula-heulakeun samemeh kapentingan diri pribadi teh sing bogaan rasa jeung rumasa aja jadi pamimpin teh menang saha kapan rakyat teh geus ngawakilkeun ka wakil-wakil meureun mana kitu ge percayaeun rakyat teh kali-kali aya anu dipercaya bet garuksak ulah kitu Andika nah ngaruksak kumaha ngaruksak naon panawa sababaraha kali nyangsara panawa sababaraha kali luksak alatan dihina wae ku Kurawa bongan cenah di panawa di Kurawa teh aya kombayana anu ngaharung harti eta kombayana teh kom teh komunis bae teh bayangan jadi bayangan komunis politik liberal anu dipake ku urang-urang Astina nu matak salilana saling dedetkeun jeung baraya oge geuning cicingna ge di Astina ari Astina teh asa tina kecap asaetona anu pihartinana tempat setan rajana ge Suyudana asa tina kecap Suudon nah diantep wae ku anjeun
Cik atuh lamun nyanya urang jadi pamimpin mah ulah diantep wae kanu kitu teh. Lamun urang ngantep ka jelema nu model kitu, sarua jeung urang ngabodalan kajahatan ka manusia model kitu Batara Guru. Aduh. Anu mata kening di negara Amarta aya layang jamus kali musada eta teh hiji lambang kagungan negara anu eusina pancabudi anu dimimitian ku ketuhanan nu Maha Esa ditungtungan ku keadilan eta teh pikeun ngaleungitkeun politik liberal tapi naha aya politik liberal bet diantep pae ku anjeun eta cik atuh pikir pati-pati sing ingat kana kewajiban ulah mentingkeun diri pribadi anjeun adik Kakang Panjin rada kaulan los mulang ini ti heula ka sawarga aduh mangga adi satadina akang teh yang ngupingkeun dugi ka tamat anjeun teh wakil kaula ayo ini ka sawarga saha nu mimpin itu kaula marek ulun ku maula uruskeun heula di ditu kaula rumah sacan tamat ilmu mangga premios satya los adi mangga Satria kula jadi atuh kahayang anjeun teh kumaha anu nyebarkeun politik anu domasa hari astina nya anu katempo ku kaula mah jelema-jelemana we anu saralah diantarananya Suyudana anu salilana mak kana raja kaya batur ayang sebuah sorangan dek diantep na manusia model kitu dek dihirupan wae manusia model kitu urang teh salaku pamimpin triloka IT teh tilu loka teh alam tilu alam eta teh kasup kawengku atawa masih kena dirajaan ku anjeun kunaon anjeun becicingan kitu bet balangah sadaya-daya dina sandi atuh kedah kumaha kaula tuh geuning kedah kumaha atuh lamun kitu mah anjeun teh masih keneh goblok Batara Guru aduh maaf ulah tersinggung eta hate Andika margi kaula mah goblok teh lain goblok nyarekan tapi goblok nganung hartilir ibarat urang ngaput baju teu make ukuran kadang-kadang sereg kadang-kadang logor ai logor teh goblok ai goblok teh teu meujeuhna jadi maneh teh can meudeuhnya jadi pamimpin lamun kitu mah ceramah jadi goblok dipake naoge atuh da sakira-kirana urang hirup geus koclak kakara di dinya jadi pamimpin numutkeun ka nyaho kaula nu koclak mana nu keupluk ish lain nah naon ai kalapa kolot lamun dieunekeun kumaha nya koclak berarti geus kolot koclak teh geus kolot diparud bisa ngajadi minyak cipatina anak geus jadi minyak bisa salah nafsu lunup ka itu ka dieu jeung bebas pamilih sistem kagolongan itu abus kagolongan ieu abus kagolongan ieu nulung kagolongan itu nulung eta geus jadi minyak kalapa eta kampasna hampasna jadi galeno cipatina kapake dipake ngangeun lamun dijieun minyak kapan minyakna mangpaat kana sagala rupa tah jadi pamimpin teh kudu geus koclak kitu tah batokna jadi siwur kabeh eta mangfaat geuning aya geus koclak mah kapasna bisa dipake tambang bisa dipake kekeset tuh geuning otipati di dieu urang jadi pamimpin teh kudu kitu eta lamun kitu mah anjeun teh pinter kabalinger kabobodo teh nyok kasamaran tingali nu nya di lain-lain nu lain di nya di mana aya entok kongkorongok kakara meureun aneh anjeun mah nya padahal panu kongkorongok mah hayam di mana aya orayan dibeli datang oranyaan diteungeulan pahili lamun kitu mah hotipati tah nu mata kaula ngaku sang hyang nu mata kaula jadi patih nagara raja kaula diagung-agung teh kaula teh
gitu sebenarnya mah kahayang teh gitu. Jadi hayang naon dek numpes kagorengan nu aya di dunia ieu. Ya tuh saya pemikitu macarana kaula dina sandi bade ngiringan we kaula teh bade sagawe-gawe nanging hoyong tepang heula we sareng Raja Salira Rupina asa janji naon anjeun ulah kumawani cuman taka ulah nyinggung perawasan raja kaula ulah nyaci ka raja kaula. Ampun paralun kasuhun nu ninggalin nu dipamrih kaula moal tiasa ngahina kaula moal bade ngahina malahan kaula teh bade ulun kumawula dina sandi rumaos kaula teh masih keneh bodoh hirup di alam dunya taku hal eta bujeng kumawani kaula ningararaina dalah Salira oge gening patihna anu sakitu piserabeun kaula komo Raja Andika saciduh metu sakecap nyata dek digawe di dia timala naon jangjina toh pati jiwa raga keh nyawa kadikeun kaselamatan kang Raja Salira kaula bade ulun kumawula sajabina ti ulun kumawula teh bade sakantenane namatkeun ilmu pigesaneun kaula mulang ka alam nirwana alam asal poe panjang nagara tunjung sampurna anu kungsi kalaman ku kaula. Oh kitu leres moal nyinggung praosan moal hayu atuh urang lumaku jeung kaula pangresa Maha Prabu Sangyang Purbawisesa pupu dening ati pangapunten ieu Kyang Otipati maksad Purbawisesa ieu kaula Sangyang Otipati. Pawontening pagelaran Jawi Karaton Nagara Buana Raksa Sang Hyang Purbawisesa sasat anu jadi raja dari adia Kang Sang Hyang Jagatrasa kaula nun Gusti pangapunten ieu anu bade dedeus yap kadi sangakeun kaunya panjenengan kaula naon paduka ditampi nuhun ku Kang Rai Jagatrasa nguningakeun itu tamu ti sawarga palai tepang geus talu parantos kaula nun syukur bangga mangga linggih Maha
Sang Hyang Purbawisesa linggih Sang Hyang Otipati leres kaulan Kang sampai ia prata markaya wong wiswano warna sapi isa
Tenira Tenira Patra Prapta ya ing Sang Hyang Otipati Batara Guru anu dina waktus ieu mamanapan kapayuneun Sang Hyang Prabu Purbawisesa gunira kangandika aturan rawuh Sang Hyang Otipati kaula nun kaula pangarsa Maha Sang Hyang Purbawisesa langkung tipayun kaula teh nyangakeun semah kungarsana maya kahunyu panjenengan ditampi nuhun ku kaula kalihna ti eta tina naon upih kakah kumawan tunan kaula muga agung sucukup lumur jemarah kapuntena anu kateda atus saling malum dina marga kasalakan kalanun paduka kaula pun Sang Hyang Jagat Rasa ngaturakeun pabekti ku heunyuk panjenengan pangarsa ditampi nuhun Rai Jagat Rasa kalayan nguningakeun ieu Maha Sang Hyang Otipati sejata luka salira mangga nyangakeun teu langkung salira bobot pangyon timang traju abot enteng ari salira panjenengan syukur bagja kumayangan ngan kaula teh kaget kapan sidik anjeun Maharaja Triloka Trihartina tilu loka alam jadi tilu alam nu dirajaan ku anjeun dalah kaula oge kapan ayat di sahanapun andika tapi geuning anjeun kunaon sumolono sumemah ka kaula teh asa jrih anu taya papadana kaula nun pangarsa kaula pun Otipati katinggal kasaktianana katinggal kawaspadaan sareng kapermana tinggalanana patih anu kasebat patih Jagat Rasa taku hal eta cacak patihna komo salirana sasat anu jadi raja jadi kaula teh dina sandi bade nyangakeun diri sakujur bade serah bongkokan bade dibeureum bade dihideung ge mangga nyangakeun mangga bade dikumaha kaula dina waktos ayeuna beuheung tangertek-tekeun suku genteng blokeun kaula teh seja taluk kaula seja sumujud kaula seja ulun kumaula kasalira bingah wa marwata suta bingah kamar wa tasu utabingah kangiri-giri wakiatin nirasa miapa ada midang bingah marwata suta bingah kagiri-giri wakiatin nira nira pada midang ya englang ieu Prabu Sang Hyang Purbawisesa bingah dina manahna wireh Otipati parantos sejata luk nyangakeun awak kalayan diri sakujur ka ieu Prabu Purbawisesa atuh kualiaya aya jalan komo mentas nyaeta pikeun ngalaksanakeun cita-cita ngahaturkeun repunuhun laksa ketika pingahan pangersa Sang Hyang Otipati leres kaula nu kalayan bilih aya naon-naon kakirangan harta sareng kakayaan mas sawios ti sawarga bae
bilih priyogi kuidadari paralun kaula teh sanes soyong eta naon atuh anu dipamrih usalira sanggup kaula ngalaksanakeunana bener anjeun bakal taluk ka kaula leres bener anjeun bakal sumujud ka kaula leres bener anjeun bakal ulun kumaula ka kaula timalan lamun anjeun bener sumpah naon anu bakal dilisankeun ku andika kaula teh saksi bumi saksi langit dina waktos ayeuna moal bade ngijing sila bengkok sinemah kasalira keur kaula moal nyaksi kana tekad anjeun angin anjeun sorangan kalayan Gusti anu tingali Gusti mah bujeng hingga kana lengkah wujudna manusia dalah kana utekna ati Gusti tingali leres lamun kitu sanggup anjeun jadi senopati di negara ieu negara Buana Raksa atuh ngahaturkeun rebunuhun laksa ketika bingahan nuh jadi senopati Pak Gusten bener uhal eta lamun anjeun bener sanggup lamun anjeun bener dek ulun kumaula geraprak gera genti eta pakaian dek make pakaian kumaha sabab kaula ge apal anjeun teh raja Triloka lamun ayeuna diutuh eta ku kaula engke anjeun bakal menang tuduhan goreng tinulian jadi nu matak dina waktu ayeuna mah urang yani wara bae gera salin heula pakaian dina waktu ayeuna tak geuningan kitu pangsa mangga gara gentos wae eta busana upami leres-leres pare ulun kumaula kalian parantos diangkat jadi senopati agung di negara Buana Raksa leres kaula nu sae di mana atuh kaula pikeun ganti busana mangga rai kalanun tuduhkeun wae ka tempat dangdos unyuk sumangga kaula nun mangga karya sakyang tumampana ieu sang hyang Otipati anu parantos gentos angeanana nyaeta bet jadi buta ngajungiring jangkung gede Simardada bewo simostaya papadana pasemon lirbang barongan upama ngandika ngageleger lir alas bengkah marak kaya sang Nalendra Prabu Sang Hyang Purbawisesa atani ratang ngademan pangapunnya atani ratang ngade emane upakulinganan ganderah kingkang sampun salin busana datane datang ademan kingkang sampun salin busana dadi adenawa ngacungiring dadia buta ya ing lawan aduh gening nah jadi buta pangersa pantes meureun salah nyokot bajuna sawios kieu we entong dirobih deui nah bakal tega anjeun hirup nyang sararupa kitu woh say margi upami bade nyucikeun awak mesin da Gusti mah mun teu na ka manusia teh teu disanarkeun kana rupa jeung pangkat tapi gumantung kana kabersihan ati
ayeuna kaula parantos jadi denawa wujud parantos jadi diu awak parantos jadi buta diri terakhir seksi ayeuna kaula parantos diangkat jadi senopati kaula naon Sang Hyang Otipati ti sawarga parantos jadi kieu wujudna atuh kaula teh ridho kalayan ikhlas mangga kaula teh sejata taluk sejak ulun kumaula naon anu kedah dijalanikeun ku kaula dina waktu ayeuna tingawitan ayeuna bade nampi we kana dahdir takdir panginten da eta kaula aya pamenta sasat ujian heula ka anjeun memeh diangkat jadi senopati anu sabenerna. Wow, kedah ujian kumaha? Kahiji anjeun teh kudu nyiptakeun nyaeta nyiptakeun bangsa-bangsa jalma tapi lain manusia asli. Wow, syai. Dina leresan dieu abdi sangem pikeun nyiptakeun nyaon? Manusia percobaan. Benar. Syai mangga. Maksana nyaeta pikeun ngajaga di lawang-lawang. Syai. Pikeun tugur di lawang-lawang. Benar. Mangga. Ge lain saeutik tapi ratusan. Mangga. Sayogi tanaga sereng imutan. Sajabati kitu ujian anjeun. Di mana? Gerabra gera lumampah jung gera lumaku jigra ini. Kamanya pangarisa? Kaulah teh teu ridho di ieu alam dunya aya manusia anu goreng lampah. Jigana wae sakumaha anu parantos disangemkeun ku kaula tadi teh. Wah. Kumaha? Wayahna di nagara Astina teh dina waktu ayeuna menta supaya jelema-jelema nu aya di nagara Astina menta supaya dibasmi sabab eta kabeh ahli kagorengan mungkul. Kumaha sapertosna Bisma Widura bargi sanes sakedik deui jelema anu benerna oge. Eta mah kumaha anjeun wae anjeun anu geus apa kana seluk-belukna di nagara. Saha nu hade kalakuanna mah ulah dikukumaha. Ngan anu penting eta nu goreng kalakuan geura tewakan urang hukuman di dieu urang siksa nyaeta ku manusia-manusia ciciptaan andika. Mangga. Sakitu sanggup ngajalankeunana. Mangga. Utamakeun pisan mah kombayana. Saha? Kombayana. Kumbayana tidorna teh ya. Nya. Anu disangamkeun ku kaula tadi teh. Oh, mangga. Sanggup. Mangga. Bujing hingga ka punut marganing tanaga larapati kasangakeun. Nah ieu teh kedah kaula wungkul atanapi kumaha? Ya anjeun sorangan dina waktu ayeuna. Wah, atuh pami kaula wungkul mah ieu teh moal singkat waktosna. Sabab wah sagala rupiah oge henteu cukup ku nyalira kapan. Nya ieu mah kedah urang sami-sami we atuh. Kaula mah moal rek ka mana-mana. Ngan patih we jigana kudu dina waktu ayeuna mah nyawangkeun ti kaangangan. Kieu atuh ayeuna mah. Kumaha upami kaula ayeuna bade nyuhunkeun dorna. Nyamun bisa mah dorna na bawa ka dieu. Tak kitu mangga. Abdi ayeuna bade ngabantun dorna, komayana urang paehan di dieu. Tah, margi aya di nagara Astina teh sanes sakedik jelema-jelema biling ka di ditu der we abdi teh galungan. Jadi istilahna mah cudog-dog tanggal 3. Ai gelut hantem, ai dornana ke di bawah nyumput panah hese deui. Tadi dieu kumaha upami keune kaula anu tukang ributna. Dina satengah-tengah ribut ta dorna aya nu ngiwat. Dorna teh aya nu ngiwat. Oh kitu. Sae mangga kaula sanggup. Sangem. Kaula sanggup. Asa kaula mah tong dititah maehan jelema we sakitu.
kaula sanggup mainhanana kaula kaula nurek maihan komayana langsung salira ya saya mangga salira bade langsung maihan jelema bener nah tega maihan jelema nya kulantaran eta laku lampah salah keune salah nama nanging ieu jelema margi kapan dina katerangan ge kitu kaula teh kumaha yen tadi benerkeun urang teh bake jeung beneng ceweng atawa pas jeung jelema anguran kudu silih asah silih asuh silih ajenan silih hormat da eta mah komayana mah lain hormateun tapi paehaneun sabab eta ahli kagorengan kitu nya nyanyangahkeun eta mah kasalira nanging iraha bari walerna ieu pertarosan kaula teh perkawis pertarosan teh leres ke di mana dorna geus beunang gitu nya sae banget dinten iraha tu kaulah kena lumampah pangarisa nya dek ayeuna bra dek isuk jeung dek pagetolos sakitu cakitu kumaha nya tapi ulah sareng jeung kaulah sawias kaulah mati pengger wae sae mangga eta sanggup nyiptakeun jelema-jelema pikeun ngajaga di dieu mangga los kaluar heula geura ciptakeun kaula rek nempau tingalikeun sayang tumapara lir pena ieu nyatana Sang Hyang Otipati anu parantos ngawujud dieu anu tina waktos eta dipentes pikeun nyiptakeun jalma-jalma pikeun ngajaga di ieu negara sinandrat kumamrat madugi amal singawatek aji kang lineung sinandrat kumamrat madugi amal singawatek aji kang lineung pangresa Bidona wal kusi abdi jaga kusi wafaka fakir kohuyuk selira fajidegan nuhun ta eta nu palistik kidu kumaha bola kaler pasukan bola kaler Bidona wal kusi abdi jaga kusi wafaka fakir kehuyuk selira fajidegan Gusti aduh Allahu Akbar nuhun euy cik boga udu deur di dinya euy ini abdi digadur cuma bagaimana kayuk tidak wajar dengan kusi abdi diterima wah halus ngomong nate mah bulah dinya aya mikir ayeuna urang jauh jeung abdi dina waktu kenan kusi tingali barang ningali ieu Sang Hyang Purbawisesa bengah pamarwata suta bengah kamar watasu tapi nggak kagiri-giri lagi sendiri generasi apa ada kaningan bingah hamar watasu tapi nggak kagiri-giri lagi tenera kang sampean ningali kauningan memang nya geuning kasaktian salira wah cacu dina leresan dieu paralun malum kasuhun meninggalih nu dipamrih dapiraku kaula ngaku ngaran Sang Hyang Otipati kaula teh bade nyuhunkeun ngaran we sakalian ka salira ngaran anu ulah kakeunaan panyakit anu ulah ririwit kitu tah keun bae goreng ge asa ulah ririwit we abdi mah nya asa pait daging pahang tulang ulah cara ngaran ewon sing jareni titu di dieu
itu bulan Gusti nya teu naon pingaraneun anjeun Jimbalan saha pangarsa nyaeta Senapati Jagapati Senapati Sang Hyang Jagaspati Sang Hyang Jagapati wow. Sang Hyang Jagapati oi Sang Hyang teu naon ngaku Sang Hyang baik data mahak anjeun nu anjeun balik-balik kanan kaula sae mangga dinten iraha kaula kada lumambah teh ayeuna Rai Pati kalanun sadaya-daya pangarsa pra atuh dina waktu ayeuna mah geura lumampah serangan ieu Rai Senapati Jagapati nyaeta pikeun nyulik kombayana akang teh hayang mae handorna sae mangga saya atuh dina waktu ieu rampung tau tutas pangandika pra lumampah jung lumaku jigra indit amin Kakang Patih Sang Hyang Jagatrasa kaula bade sareng ulah sasarengan urang sewang-sewangan anu penting nepi ka sokalima amin pangarsa saena mah waler we pertarosan kaula teh dina waktu ieu supados kaula betah aya di dieu nah anjeun geus teu betah di dieu sanes teu betah nanging hoyong gerang nguping waleran ti salira nyaeta kasangeman salira wirih bakal ngawaler pertarosan anu kahiji naon asalna manusia nu kadua ti mana ari asalna manusia katilu ayeuna keur aya di mana tah engkena deka mana kalayan menak katerangan kaula dina waktu ieu nyuhunkeun diwaler we anu sanyana kaula nun pertanyaanana nyaeta ilahaka bilahakin bilahaka naon pihartoseunana sareng kumaha teteh pikeun ngajalankeunana Rai ceuk akang oge ke di mana geus dorna datang ka dieu kakara Rai bakal diwaler pertarosan Rai oh kitu moal jalir janji moal sulaya tidak cerita moal amin bralu mampah jung lumaku Rai cita kang hayang maehan kombayana cing bisa hasil didoakeun cing bisa kabandang eta kombayana kasarios ieu Senapati Jagapati lumambah
lampah di awang-awang masyagala katempo barak-bakna kota itu saguling tegus nguum China dulu tobat itu bola kaler teh dagoti hestea dulu itu jalan bebas geus ngebat ayeuna mah listrik brui bray cek basa urang kampung tiama alpukat hurung eta meureun saritem teh nya wah komayana ulah kaget ulah dek nyulik kandingan Dornagering Wilujeng Paturai dina lalampahan Dewa Debat